wayang asal kecap tina bayang-bayang atawa kalangkang. Carita wayang asalna ti India, sedengkeun wayang golek ayana di Jawa Barat. Wayang Purwa nyaeta robahna tina Parwa, nu hartina mimiti. Biasana lalakonna ti Mahabharata jeung Ramayana. Wayang Gedog nyaeta wayang kulit keneh nu ngalalakonkeun carita Panji. Wayang Titi Patehi nyaeta nyaritakeun lalakon ti negeri Tiongkok. Wayang Beber lalakonna ti gambar dina lawon tuluy dibeberkeun. Wayang Klitik nyaeta cara wayang golek tapi laletik, ditanggapna ti beurang. Wayang Krucil nyaeta cara wayang golek keneh di Surabaya disebut wayang klitik. Wayang Wong nyaeta wayang jelema. Wayang Lilinggong di Cianjur disebutna wayang klitik. Wayang Suluh nyaeta tina kulit nyaritakeun lalakon ayeuna. Wayang golek dijieunna tina kai kawas boneka rea sumebar ti Jawa Barat. Santika Ninggalang asal kecapna tina santika, hartina ilmu kasatriaan. Jadi Santika Ninggalang hartina ilmu kernatik dalang sangkan masagi lir satria. Dina dunia padalang aya nu disebut cetekon nyaeta antawacana, kamampuh ngarobah-robah sora, renggep mampu nyirep nu lalajo ku pintona nu hade, enges bisa ngahudang rasa, tutug kamampuh dramaturgi, banyol atau sabet kaparigel mulahkeun wayang, kawiradya kamampuh kakawin tokoh-tokoh wayang, parama kawi apal basa kawi amar dibasa, mahar ngagunakeun basa, rama sastra kamampuh sastra, awe carita pangawaruh carita wayang, jeung amarda walagu weruh kana lagu. Dalang nu kasohor nyaeta Cecep Supriyadi Sunarya, Dede Amung Sutarya, Asep Sunandar Sunarya, sareng Ade Kosasih. Dina pagelaran wayang aya sawatara istilah diantarana wae. Hiji murwa nyaeta suluk atawa siloka bubuka pagelaran anu dikawikeun ku dalang dina wiwitan caritana. Dua nyandra nyaeta deskripsi adegan make basa prosa pakeliran wayang. Tilu kakawen mangrupa basa kawi titiron nu sok dipake mamanis atawa pamantes dina ngadalang minangka basa pamadinganana. Opat antawacana nyaeta caturan wayang dina adegan. Carita Mahabharata dianggit dina wangun sair ku wiyasa, panjangna 200.000 jajar atawa 100.000 sloka, pangpanjangna sadunya. Ari sair Ramayana anggitan Walmiki panjangna 48.000 jajar atawa 24.000 sloka. Carita Mahabharata anu dimimitian ku Partipan Nikaka Swananda jeung gaduh anak nu namina Santanu. Santanu gaduh istri dua nyaeta nu kahiji Gangga nu kadua Setyawati. Santanu nikah ka Gangga gaduh anak nu namina Dewabrata. Teras Santanu nikah ka Setyawati gaduh anak nu namina Citraganda jeung Wicitrawirya. Samemeh Setyawati nikah ka Santanu, Setyawati mah tos nikah ka Parasara anu gaduh anak nu namina Abiyasa. Abiyasa nikah ka Ambalika jeung Ambika. Ti Ambika namina Destarastra nu nikah ka Gandari ngagaduhan putra 101 anu sok disebut Kurawa. Anu kahiji sering disebut Duryodana, terus nu kadua Dursasana. Ti Ambalika gaduh anak namina Pandu nu ngagaduhan istri dua nyaeta Kunti sareng Madrim. Ti Kunti Pandu gaduh anak tilu namina Yudhistira, Bima, Arjuna sareng ti Madrim gaduh anak kembar namina Nakula Sedewa anu sok disebut Pandawa 5. Yudhistira nikah ka Drupadi gaduh anak Partiwindya. Anak kadua Bima nikah ka Arimbi gaduh anak 4 nyaeta Gatotkaca, Barbarika, Sutasoma, Antareja. Anu katilu Arjuna nikah ka Subadra gaduh anak anu namina Abimanyu. Abimanyu nikah ka Utari gaduh anak hiji Parikesit nikah ka Irawati.
Arjuna gaduh incu namina Janamejaya Surtasena Ugrasena Bimasena. Silsilah Ramayana. Prabu Dasarata ngagaduhan 3 permaisuri atau istri nyaeta Dewi Kausadita, Dewi Kekayi, Dewi Sumitra. Dewi Kausadita ngagaduhan putra namina Rama. Dewi Kekayi ngagaduhan putra namina Barata. Sedangkan Dewi Sumitra ngagaduhan anak namina Lesmana jeung Satrugna. Dina hiji waktu Sang Rama miluan sayembara anu dipimpin Raja Janaka. Anu saha wae kesatria anu jasa ngabentangkeun musuh pusaka anugrah Dewi Siwa. Saterasna putrina terus janti permaisuri nu pertama anu nami Dewi Sinta. Santos dinikahkeun Baratarama jeung Dewi Sinta ngagaduhan pun anak anu namina Kusa jeung Nawa. Pustaka wayang aya 8. Hiji, dalang nyaeta lelaki anu ngalakonkeun panokohan wayang. 2. Juru alok nyaeta asisten dalang. 3. Sinden nyaeta juru vokal atawa juru kawih dina pintonan kasenian. 4. Pangrawit nyaeta juru tabeh gamelan. 5. Waritra nyaeta alat musik. 6. Legedor nyaeta tempat cicingna wayang atawa gedebong. 7. Campala nyaeta panakol tina kayu paranti dalang, ketrok jeung tatakolan. 8. Capurit nyaeta leung wayang paranti dicekelan ku leungeun kenca dalang. 8. Tuding nyaeta leung tina awi leutik paranti dicekelan ku leungeun kenca dalang.